Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Esti Sunarsi di kelas 12 MIPA hiji. Abdi di dieu bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam karya Aji Prasidi. Jante Arkidam karya Aji Prasidi. Panon beureum si Kisaga leungeunna seukeut lalancit gobang. Niplasan badan palapah gedang, Arkidam, Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan, Arkidam, Jante Arkidam. Ti peuting angkep ku mendung, Jante raja alam petang. Matek aji panarawangan, manjing kaliang sasorting sinar. Jarujing besi tak gade milai kurang. Tipe ting ngadanging wangi, Jante raja dina tayuban. Ngagak-gak seringiding ronggeng. Mantri polisi ngalieu ka dieu. Bantingkeun kartu, bantingkeun dadu. Wadana ulah nudutkeun di dinya. Urang ngibing jeung kula Jante Arkidam. Silih tetep wadana jeung mantri polisi. Jante Arkidam ngabongkar abgade peuting tadi. Ayeuna makalangan dina tayuban. Nya, kaula Jante Arkidam sing saha nu wani rek ditigas leungeunna kula lalancit pedang. Ngahep-hep sapanglalajoan neuteup ka Jante nu matana ngembang merah. Kunaon neuteup ka kula? Teruskeun ngibing peuting nyerelek beak. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan, Jante masih ngibing nyelempang salendang. Nguyup arak slokika sarapan likur. Waktu berang datang, Jante ngagoler. Diburu ku mantri polisi, Jante Arkidam nusa kambangan. Ngagisik hayang sidik, Jante mencrong mantri polisi. Ki mantri, tindakan andika lelewa bikang ngabokong jalma kertibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua, sorot matana ngenteu seuseunean. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitip cahaya kaluar ti panjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji, mantri polisi nyungsep di dasar walungan. Teu nyawaan. Saha nu jagon untung bela datang mun kaula nyari. Mung sakitu sajak ti abdi. Kakuranganna hapunten dimaafkeun. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.